judulnya sari utang. Sajana abi bade tepangkeun abi sareng berencangan. Pertama aya tepangkeun masa abi dari Dagusina di absen 11. Tepangkeun nami abdi Ahmad Satria Rafa Nugraha di absen 2. Tepangkeun abdi Zahra Uli Hadiansah di absen 38. Tepangkeun nami abi Sana Patira di absen 32. Tepangkeun nami abi Maulida di absen 22. Paragraf pertama bakal dibacakan ku Danika. Di gunung Luhejo ngambang, sora manuk ngawur pageh, cai ngalir jenih nganggo lobang, ngabawa kabagjaan nu teu leuleus. Di sawah pareng ngembang mekar anu subur ngeueuban rasa. Patani ngeset jeung ngareret luhur. Hatur nuhun Agusti Nu Maha Esa. Desa letik pertanyaan tentang kalan ngajajan api.